sakabeh geus aya di hareupeun eyang ya kresna bagea satekamu aduh kaulanun Kangjeng Eyang bagea cu nampi dateng pemawi Kangjeng Eyang ditampi ku asta kali asta tangan kai dua dak simpen puluing ati punding mastaka heuh syukur atuh ti payun semanu kapihatur kaunjuk Kangjeng Eyang kaulanun ditarima kresna sembah hidup Eyang sapang balikna pujalan pangestu Eyang tarimakeun ku hidup sami-sami kaulanun Kangjeng Eyang oge bilih aya kalepatan rawuh kauluputan ti wayah panjenengan muga Eyang ngahapunten kana kalepatan rawuh kauluputan wayah panjenengan kaulanun ai soal kasalahan boro-boro hidup sanajan Eyang geus sakieu kolot tangi ai salah matang tuna aya dasarua ai jalma namangan beda teh umurna wungkul sabab lamun bener bae urang teh lain malaikat salah bae lain setan ai manusia mah teu gede teu leutik teu awet teu lalaki teu kolot teu budak pangkatna itu pangkat teu rakyat kabeh dengan cik di hiji martabat leres kaulanun Kangjeng Eyang sanajan Eyang yang menta dihampura kasih sami-sami kaulanun syukur Arjuna putuningsu kaulanun Kangjeng Eyang sumbang ngawayah panjenengan pun Arjuna sebah kapihatur kaunjuk pangarsa Eyang kaulanun ditarima hidup incu Eyang Arjuna oge pilih aya kalepatan wayah panjenengan hapunten anu kasuhun kaulanun sarua sanajan teu yang Eyang Maswa Pati tong dipegat-pegat kasih hijikeun we Eyang Maswa Pati ieu aku Bima Jaluk Malum Eyang Maswa Pati penguasa tunggal di negara binatang sarua sanajan teu Eyang hampura aku sarua najan teu Eyang menta dihampura kasih ieu boten kantun kasih Eyang seta aku Bima Jaluk Malum Eyang seta iya waduh Bima bongsor syukur kasih dihampura sajan Eyang oge bising dina penghargaan para pengagung Pandawa oge pengagung di Dwarawati hampura teh Eyang sami-sami Eyang seta sami-sami kaulanun atuh kanggo salajengna Kangjeng Eyang kieu sajana kaperluan anu leuwih panjang ngobrol ngalir ngidul ngulon ngetan geus biasa sajana urang perlu anu penting teh geuningan dai pentingna mangan sakecap asal kaharti boh Eyang boh hidup teu kapiuda moal kaulanun pertama-tama Eyang tengah nuhunkeun ku ayana hidup kresna punten dewa kamanusan parantos hadir payunan Eyang anu kadua panengahing Pandawa putuingsun Arjuna anu katilu satria munggul pawenang Arya Bima Eyang tengah rasakeun bagja bari sugema regreg bunga Amarwata Suta amerti gunung Suta teh anak kabungahan Eyang teh lir gunung anakan upamana malahan salian teta yu urang namprakeun dampaleungeun kenca katuhu munajat kanu kawasa merdih kana asihna Gusti muga-muga wayana hidup sadaya nganjang ka Eyang teh sing aya barokah khusus keur urang sadaya umum keur warga nagara leres kaulanun mangga geura syukurkeun nikmat-nikmat ti Gusti anu karasa pura sabab geus janji manehna ka urang cing saha jalma
anu daek nyukurkeun kana nikmat-nikmat ti Gusti yakin nikmat teh bakal ditambah deui ngan sabalikna cing sajalma anu kupur nikmat cing sajalma anu teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat ti Gusti ajab anu bakal tumrap atawa siksa anu bakal leuwih pedih sadaya-daya kaulan tah wayana kitu pek laksanakeun setahun rupa hal parentahna agama parentah negara laksanakeun penting leuwih utama urang teh lahir nyaeta di dunya alam dunya we heula pentingkeun ku urang nya cu naon rupa hal kepentingan hidup di alam dunya kahiji diri cing cager kalakuan sing bager kanyaho sing bener turta sing pinter laksanakeun usaha sing bener-bener pikeun ngadatangkeun hasil anu mucekil tapi kade dina usaha ngadatangkeun hasil nu mucekil ulah poho kana agama laksanakeun parentahna tong dirempak pantrangan sadaya-daya kaulamun komo sakedeung deui urang teh bakal nyambut dina bulan Ramadan bulan suci keur umat urang disebutna umat Islam leres kaulanun pek eta bulan teh geura eusian ku urang ku akhlak anu jujur mangpaatkeun anu bener-bener sugan menang pangampura tinu kawasa tapi ulah poho laksanakeun puasa 30 poe 30 peuting kawajiban urang mudah-mudahan kaulanun heyem aing kun ngalaksanakeun puasa wayahna kasih da kaula mah biasana lamun ngalaksanakeun puasa jeung tibatan kaula kudu batal puasa kajenting dibelaan barang hakan bubunian Islam sok kamanaka kade eusian ku akhlak-akhlak anu jujur anu biasa sok mabok-mabokan tunda sementara mah malah masa terusna kitu nya anu biasana sok mempersulit batur tunda eta kalakuan anu goreng laksanakeun parentah agama leres kaulanun muga-muga diijabah sapanaja dipasihan kakiatan lahir sareng batin kaulanun komo kasebut hidup jadi pimpinan di Meralaya Dewa Kamanusan ongkoh Arjuna pun kitu mimpin di Madukara atuh Bima mimpin di Mungul Pawenang eyang mimpin di ieu negara Wirata berarti nu hadir teh kabeh ge pimpinan hormateun leres kaulanun kade ai pimpinan teh bilih teh acan terang pimpinan teh kudu bisa ngapung kudu bisa napak sancang jeung kudu bisa nerus bumi ai ngapung teh kakalayangan kawas manuk hibere yang isbai hartina pimpinan kudu bisa ngapung teh kudu bogaan cita-cita luhur pikeun mawa rakyat adil jeung pikeun kamajuan negara leres kaulanun anu kadua napak sancang lain lempang meluhureun cai tapi urang teh kudu napak dina sagala golongan sagala kepercayaan ulah aya kajadian golongan bentrok jeung golongan kepercayaan pasea jeung kepercayaan temahna mawa mundur pikeun majuna negara leres kaulanun dupi nerus bumi teh lain ngaliang kewas cacing atawa kewas cocopet lain tapi pimpinan teh kudu bisa neuleuman hate rakyat anu gede jeung rakyat anu leutik bisa katalungtik nu gede kudu bisa kapalire sakumaha kahayangna masyarakat pek laksanakeun kitu kasih leres kaulanun kang jeung eyang muga-muga diijabah tah anu intina kasih
ayeuna hidup geus aya payuneun eyang Arjuna Bima katut hidup teu kapilu damel kaulanun pentingna teh eyang teh ngahajak manggil Arjuna jeung Bima menta disaksian ku dewa kamanusan eyang terek celik putih celak heran sabab inget keur waktu baheula lain baheula deui paling-paling kahadangan ku sababaraha bulan nagara Wirata teh dijajah ku penjajah-penjajah anu teu ngabogaan rasa tanggung jawab tepikeun kating koceak masyarakat malah eyang pribadi hampir-hampir wayana penjajah datang kali sanajan anak kaula seta kasebut jago teu mampu Raden Wirata rayina kasebut gagah teu mempan anu bisa nyingkirkeun kadoliman kabiadaban kasalakahan musuh anu ngajajah ka Wirata teh lintang ti putuningsu incu eyang Raden Arjuna Panengahing Pandawa tah wayana kitu kasep eyang teh rek mulang tarima eyang teh rek nembrak sakahayang Arjuna borora hartabana nagara bakal dipasrahkeun malah mah eyang boga anak masih kini gadis Dewi Utari bakal dipasrahkeun ka Arjuna nah rek dijin anu katilu rek dijin anu kaopat pasrah rela pikeun mulang tamana sabab eyang geus kahutangan budi ku Arjuna gitu tak kasep wijar meneng manglarat tenatinira ya denatinira wijar meneng manglarat tenatinira atenirna merah diri kanu kawasa takdir teu meunang dipungkir kadar teu meunang dising papas teh tinu kawasa ujar Prabu Maswapati parantos nembrak wayana bakal mulang tambak margi parantos kahutangan budi ku Arjuna wireh anu tiasa ngondurkeun penjajah ka Wirata lintang ti Panengahing Pandawa Arjuna di dieu Prabu Maswapati sakumaha kahoyong Arjuna bakal dilaksanakeun itu kayanana ngandikanipun Sinarada Kresna aduh eyang nembe cariosana eyang parantos kahartos eusina mah kapun adi Ki Arjuna wireh parantos tiasa nyingkirkeun kadoliman kasarakahan sareng kabiadaban anu parantos ngancik di Wirata parantos leungit lebih hilang musnatan pakarana kuayana nyatana kabijaksanaan pun adi Ki Arjuna tah eta Kresna nepikeun ka tadi kasaksi ku wayah panjenengan wireh Kangjeng eyang teh bujeng hingga disuhunkeun hartabana malah gaduh putra anu bungsu eyang Utari ge bakal dipasrahkeun ka Arjuna aya paripaos bade nu kadua nu katilu oge yakin bakal ikhlas aya panjenengan kanggo ngawalian nyerenkeun tuang putra sasatna eyang Utari gitu kasep gitu manawi bahan katampi aduh nyambung pisan kaulanun nyambung kumaha yayi mangga geura uningakeun maksad saira panjenengan ka ingkang eyang mangga kaulanun sok kapayun mareka dia wong Wiswana mareka dia wong Wiswana dadai
ya samiatu pamu kaulan neya tadi parantos ujarkeun ku wayah panjenengan dina perkawis kalepatan oge kanu kadua kalina pun kitu deui wayah panjenengan teh ngaraoskeun bingah wayana eyang parantos cumarios langsung tepikeun ka maksad wayah panjenengan cing rek ditarima tah henteu tah harta banda jeung anak eyang Dewi Utari gadis asli di negara Wirata pek ek dikawin ku hidup jadi nomor sabaraha rupina bae wayah panjenengan sanes nampi kana pangasih saira panjenengan eyang kuayana nyanggahkeun eyang Utari kanggo ditikah ku wayah panjenengan ai kitu ngan di dieu teh wayah panjenengan bade blak-blakan blak-blakan kumaha janten perkawis eyang Utari diserahkeun ka wayah panjenengan bakal ditampi nanging sanes pijodoun wayah panjenengan jang saha kasep jang saha kadep teu aya sanes rupina teh kanggo pun anak Angkawijaya Bimanyu pingah ngamerwata suta